Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha kabarna? Apa kabarnya? Tepang deui sareng ibu dina video pangajaran basa Sunda anu salajengna. Bertemu lagi dengan ibu pada video pembelajaran bahasa Sunda selanjutnya. Dina video ieu urang bakal ngabahas ngeunaan paguneman. Pada video ini kita akan membahas mengenai paguneman atau percakapan. Hayu, urang tengetan video ieu sasarengan. Hayu, kita perhatikan video ini secara bersama-sama. Dina kahirupan sapopoe teh urang teu leupas tina nu ngaranna paguneman. Dalam kehidupan sehari-hari, kita itu tidak terlepas dengan yang namanya percakapan. Kukituna hayu urang pedar ngeunaan paguneman. Maka dari itu, ayo kita bahas mengenai percakapan. Paguneman asalna tina kecap gunem anu hartina teh silih tempas. Paguneman atau percakapan berasal dari kata gunem yang artinya itu saling membalas. Jadi dina paguneman mah aya nu nanya, aya nu ngajawab, aya nu ngomong, aya nu nembal. Jadi dalam percakapan itu ada yang bertanya, lalu ada yang menjawab, ada yang berbicara dan ada yang menanggapinya. Nu kadua, paguneman teh nyaeta obrolan atau wawangkongan. Paguneman atau percakapan itu adalah obrolan atau ngobrol. Dalam bahasa Indonesia atau dina bahasa Indonesia, paguneman teh sarua jeung percakapan. Dina bahasa Inggris nyaeta dialog. Tah, paguneman teh bagian tina kahirupan sapopoe. Sabab nalika urang komunikasi jeung batur teh ngagunakeun paguneman. Percakapan merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari. Karena ketika kita berbicara atau berkomunikasi dengan orang lain, kita itu menggunakan percakapan. Nu kalima, paguneman teh mangrupa komunikasi dua arah, nyaeta aya nu nyarita jeung aya nu diajak carita. Komunikasi dua arah, ada yang bercerita dan ada yang diajak bercerita. Tah, kukituna paguneman teh disebut gunem catur atawa kudu aya dua jalma atawa leuwih. Sabab lamun ngan hiji jalma hungkul moal bisa disebut nu ngaranna paguneman. Maka dari itu, paguneman atau percakapan disebut gunem catur, yang artinya harus ada dua orang atau lebih. Karena ketika hanya satu orang saja, tidak bisa disebut yang namanya percakapan atau paguneman. Bisa dicendekeun wangenan tina paguneman teh mangrupa obrolan silih tempas antara dua jalma atawa leuwih. Bisa disimpulkan, pengertian dari percakapan atau paguneman itu sendiri adalah obrolan saling membalas antara dua orang atau lebih. Nalika urang ngalakukeun hiji paguneman atau nalika urang ngalakukeun paguneman teh kudu oge diperhatikeun tata kramana. Ketika kita berbicara atau berkomunikasi dengan orang itu harus diperhatikan tata krama ketika kita berkomunikasi. Nu kahiji, aya tata krama dina paguneman, tata krama basa, jeung tata krama sikepna. Ada tata krama dalam percakapannya, tata krama bahasanya, dan tata krama sikapnya.
Nu kahiji tata krama dina paguneman. Ngaregepkeun nu keur nyarita kudu daria. Jadi, ketika kita berbicara dengan orang lain itu harus memperhatikan lawan yang sedang berbicara dengan baik. Nu kadua, menggunakan lentong nu merenah. Nah, menggunakan intonasi yang sesuai. Rengkuh jeung pasemon anu merenah. Posisi tubuh dan mimiknya pun harus sesuai. Teu meunang motong caritaan batur. Tidak boleh memotong pembicaraan orang ketika kita sedang berbicara. Lamun ngajawab pananya, kudu ngentek seureuh jeung jelas maksudna. Jika ketika kita menjawab pertanyaan, maka harus dijawab dengan berurutan dan jelas. Kudu oge ngawasa kana jejer. Ketika kita berbicara atau berkomunikasi dengan orang, kita harus menguasai tema pembicaraannya. Tuluy ulah nyigeng karena perasaan batur. Tidak boleh menyinggung perasaan orang lain. Sorana kudu ngoncrang. Suaranya harus jelas. Nu kadua tata krama basa dina pagunemanna. Hiji, gumantung jeung saha urang ngobrol sarta dina situasi kumaha. Tergantung dengan siapa kita berbicara dan dalam situasi seperti apa. Nu kadua, kudu bisa nempatkeun iraha urang teh ngagunakeun basa lemes, loma, jeung bahasa kasar. Harus menempatkan kapan kita menggunakan bahasa lemes, bahasa loma, dan bahasa kasar. Nu katilu, aturan sopan santun makena basa dumasar kana kalungguhan, keakraban jeung hubungan antara peran panyatur jeung pamiarsa. Aturan sopan santun ketika menggunakan bahasa berdasarkan pada kedudukan, keakraban, dan hubungan antara peran yang berbicara. Tata krama basa Sunda. Dina basa Sunda teh aya nu ngaranna undak usuk basa Sunda. Nyaeta tingkatan dina ngagunakeun basa. Dalam bahasa Sunda itu ada yang disebut undak usuk basa Sunda, yaitu tingkatan ketika menggunakan bahasa Sunda. Aya bahasa lemes atawa hormat, pikeun digunakeun kasaluhureun jeung nu dipika hormat. Bahasa lemes digunakan ketika kita berbicara dengan orang yang lebih tua atau orang yang dihormati. Nu kadua, aya bahasa lemes atawa wajar. Nyaeta digunakeun ngalika urang komunikasi jeung babaturan atawa sapantaran atawa kanu sahandapeun. Bahasa loma digunakan ketika berbicara dengan yang lebih muda, dengan yang seumuran, atau orang yang sudah akrab. Katilu, aya bahasa kasar atawa cohag. Nyaeta pikeun digunakeun nalika urang komunikasi jeung sato atawa keur ambek biasana. Bahasa kasar digunakan untuk berbicara dengan binatang atau biasanya ketika sedang marah. Tata krama sikap dina paguneman. Nah, dina paguneman teh urang kudu merhatikeun rengkuh jeung pasemonna. Eta rengkuh jeung pasemon teh kudu merenah. Ketika berkomunikasi atau percakapan, kita harus memperhatikan posisi tubuh dan mimik wajah harus sesuai dengan siapa kita berbicara. Namun urang ngomong jeung kasaluhureun atawa orang nu dipika hormat, awak teh kudu rengkuh jeung teu meunang jejereg. Ketika kita berbicara dengan yang lebih tua atau orang yang dihormati, posisi tubuh harus agak menunduk dan tidak menengadah. Tah, sakitu materi ngeunaan paguneman teh. Kumaha ngartos? Nah, cukup sekian.
materi mengenai percakapan. Cukup dipahami? Tepang deui sareng Ibu dina video salajengna. Bertemu lagi dengan Ibu pada video materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.